tamah. Oh, kalau pengantin nggak babu pengen kayak kau ini, wing blok nggak lompat, aduh, lepas. Para rantes teh, hujan ngecerak, udut teboga, kopi tinggal dedek nah. Nasib ada salah sorangan baheula tengah gugukan omong indung karasana makin suah aing nyawe beuki dieu teh karasan ki ngolotan tidak baheula boga cita-cita teu disatujuan ku guru inget teh harita keur SD si Udin si Udan kuring waturan ditanya ku Udin cenah hidup jadi naon cita-cita yang segede rek jadi polisi cenah Pak waduh ngarah naon ngarah dipikasieun ku penjahat alus ceguru harita terus hari hidup Udan kasih Udan abi mah rek jadi hakim Pak ngarah naon nya supados dipikasieun cenah ku polisi, ku pejabat, dari tos yang harapan hakim pasti saya bakal ngadegdeg Pak. Halus. Kuring bingung harita. Jadi naon cinta yang dipikasieun ku sararea. Oh, ada ku polisi, ada ku pejabat, ada ku presiden ge pasti cinta yang dipikasieun. Ngomong ke masyarakat biasa. Guru nanya, "Jejen, hari hidup jadi naon cenah geus gede?" Abi mereka jadi kuntilanak cinta Pak. Teman guru itu setuju. Bapak mah teu setuju cenah. Nah, cinta Pak ari kasih Udin kasih Udan setuju di kabin teh. Entong jadi kunti. Jadi kunti mah hese diangkat jadi PNS na. Salirana bakal ngahonor cenah. Kuring teh. Ngagugu we da keur leutik geus dia. Tanya aku indung gitu cenah. Jadi naon cita-cita cenah jang. Jadi bidan we cing teh mah ulah harita da jadi kunti teu meunang ku. Jadi bidan teu meunang ku indung. Jadi polwan teu meunang ku bapak. Nya tungtungna mah teu boga cita-cita we, mata gawe teh serabutan. Malah kungsi muka tamalban harita. Kebenaran aya lahan hareupeun bidan neneng di luar pagerna. Bebeja heula cing teh Bu, abi bari muka abang dieu tamalban di dieu geus sok cenah ngajieun tapi ulah karujit nya cenah. Dijaga kebersihan mohon mangga. Kemudian aya pelang pan hareupeun di luareun pager eta teh. Pelang bidan. Aya lahan saeutik handapna tulisan. Bidan neneng menerima suntik KB, persalinan dan tamalban. Alhamdulillah. Namal obat gitu. Geus sebralila namal, kuring balik heula ka lembur daya perlu kurang leuwih saminggu lah. Ari balik di kadinya kuring dipanggil ku bidan nenek. Mangeujeun ka dieu cenah. Naon cenah ibu. Tos lireun cenah namal teh. Nah kunaon Bu? Ibu riweuh cenah. Nah kunaon cenah teh. Ye salila mah jajan teu aya, ibu teh kaweur. Jaba nguruskeun nu ngalahirkeun, jaba kudu namal Bang. Nah kunaon cenah nya baru namalban cenah ka ibu. Yo cenah anu langkung parah mah ibu dipanggil kudu berwajib. Astagfirullahaladzim. Kunaon cenah Bu? Nya ibu teh salah namal, anu kudu ngalahirkeun ari ku ibu ka ditamal. Atuh hese ngalahirkeun. Atuh cipeng ngelompat ibu, lepat kunaon cenah. Teu tiasa ngabentenkeun pan ari tos ngalahir aya nuju nu bade ngalahirkeun mah tos dikompa cenah atuh teu kada ditamal deui. Pas melenung, udah ku ibu ditamalnya lepas. Teuing cenah. Tos tong muka tamalban dia. Aduh, kuring bingung teh ngeureun pagawean. Pangijing baturan si dik tah harita. Dik cing teh pagawean jadi naon? MC. Waduh, gede duit teh ngapogo we atuh. Urang cing teh diajar jadi MC-an Sok cenah tah. Bare bukuna harita teh. Buku ya diajar MC. Kuring teh da masang plang we. Hareupeun imah teh. Mr. Jen MC
menerima panggilan MC. Sahabat diajar gitu terjol. Kang cina MC sakersa dinten iraha cing atau padahal kita kerjajarkan kang itu sih panganten kawinan cing Sabtu payung siap cing siap terus gitu terjol deui aya kang cina ngamsian aduh ngamsian naon ulang tahun mangga kang iraha Sabtu aduh cing Sabtu tabu sabaraha siang tabu dua biasa cing teh sebab kan hari ngawinkeun masih isuk ulang tahun sore bisa begitu terjol deui kang aya acara hiburan cing elektron biasa ngamsian kang iraha cing Sabtu sapira payung aduh cing teh bentrok tabu sabaraha wengi bisa cing teh wengi mah jelas tilu tah aja eta mah tina pas waktuna tina poenan harihana saged sedang dan rek ngemsian pangantena terajol teh musula kang cenah tulungan naon itu cenah ngemsian naon cing teh bener teh aya jadwal itu cenah wargi ngantunkeun bade netras ini saya MC aduh cing teh ieu atuh kedah daftar ti anggalna sabarus kami dijadwalkeun kan terang bade maot cenah Kang atuh heueuh nya cing pikir-pikir nya kembali hayulah sakarapnya nya yang di mana ayeuna urang ka makam langsung da di jalan cenah mayitna ka makam itu saged geus loba jelema ada di luar kota pan tabrakan terjol teh maju rinceleng ke para hadirin sekalian mayit sudah datang mari kita sambut dengan tepuk tangan eta kuring siku aya kang astagfirullahaladzim punten datang lagi jadi kurepkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat acan mayit dikurepkeun urang buka pintu sareng nincak nagolo eta kuring siku naon cenah teh astagfirullahaladzim punten nya gancangna carita layon geus dikurepkeun alhamdulillah ya layon terus dikurepkeun kalayan salamet naon kan salamet pantes pupus bener gila ukituna urang sami-sami doakeun ieu layon sing panjang umur sing digambangkeun rezekina eta mah budakna rek nabah buku paju kuring lupa teh lompat langsung tempat pangantenan ada harita teh janji rek MC-an. Pas harita kadinya teh aduh panganten naon panganten aya kabeh. Kuring ditegur, "Kang, ka mana wae cenah?" Patadi ngantosan, "Aduh punten cing abi kan ngurupkeun heula." Kumaha atuh sok teraskeun da atau cara pelan mah. Aduh kuring teh erahnya. Nya wios cenah da ujung teh bageur. Alhamdulillah rapalan 100 rengsek kukituna urang sami-sami ngadoakeun. Mudah-mudahan ieu kedua mempelai sing disaangkeun jalan kuburna sing diterima iman Islam lah. Eta mah kalau pengantin apa punya kayak kau ini